Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang mulangkeun deui katineung mitra ngadangukeun dongeng-dongeng kapungkur anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra sumangga nyangakeun carita anu bade digarap ku Mang Barna nyaeta Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar. Mitra kaum dangu nyangakeun Si Buntung Jago Tutugan. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah dugi ka tapi lain deui ngaranyugna lantaran leungeun anu keur nyeka siku-siku teh bantrok jeung hiji tanaga nu kacida hebatna ku kitu ngagentak ani ngareuneuh nahan tanaga lawan supaya ulah nepi ka ngarempeyek lantaran ari siku-sikuna mah masih keneh napel sarta nahan bedogna karna tapi kapaksa ani kudu ngaranyug deui bae lantaran beuheungna rek ditobroskeun ku gerakan calardi noktrok ku kitu ngagentak manehna ngajaul ka tukang bari narik siku-siku karena terus nyuruduk bari bedogna tetep nuturkeun masih keneh rek ngahanca sirah. Ani kapaksa nyoba-nyoba ngagunakeun kakuatan leungeun buntungna dipake nakis lantaran leungeun nu keur nyekel siku-siku geus katalanyuran teuing ditarik ka tukang. Cak labadak awor jeung tungtung leungeun buntung. Ayeuna mah karna nu ngaranyug lantaran bedogna nepi ka ngoleweng daya kakuatanna batu karang bantrok jeung kakuatan leungeun buntung nu memangna geus dilatih saumur-umur durug-durug deui dibantu ku hasil panggemleng ti pamardaka lumayan tumerapna ka karna nepi ka ngejat kasurungkeun ku tanaga nu neumragna teu beda ti cai nu ngagulidag caah deng-deng. Hebat buntung karena ngagorowo tapi ulah kagede hate buntung si Jaka haram lamun kudu ngejat ti pakalangan sanajan kaula oge cadu make kudu mundur ku Pantar Andika. Mitra kaum dangu nyitar siah barang mireungeuh nu anon suka bebela teh lain nulian horeng si mana horeng bebeureuh maneh nu matak deudeuh bebene nu lengket masket pamepes hate ngagentak manehna ngagero pinuh kabungah ka ani bari deregdeg muru terus nguliwed ka tukang. Saha eta teh Itar? Ani nanyakeun api-api teu nyaho. Lalaki tika sabeleun datang-datang jol rek ngaguna sika. Itar siah ngapurila ka karna bangun anu geuleuh. Geuning pajantre kalah ka ngantep. Itar siah ukur siga anu humaneuar puguh bingung dijawabeun. Memang bener bapana teh ngantep malah dihaja manehna disogrogkeun supaya ngalayanan karna. Montong tale teh ani. Hayang kanyitar siah mah bejadkeun heula dada si Jaka. Cekarna teu tingaleun ti ngagagah. Teu dititah oge moal burung teu dibejadkeun dada Andika. Maju Jaka. Ani bari malangkeun siku-siku hareupeun dadana. Srog manehna maju ka hareup. Antosana di sisi Itar. Tonton Kang Ani. Cing hayang nyaho. Kumaha ketakna si Jaka teh? Ani neruskeun nyaritana ka nyitar siah. Teu sangka euy. Si Buntung teh gede hate geuning. Awas. Tadi mah Buntung. Karena
bari nyabrutkeun pereupna dina gerakan gugur gunung tina ulin padingdang. Bedogna mah tadi oge geus dibabaskeun deui kana sarangkana. Hade Jaka. Ani ge ayeuna geus lemor. Sakilat manehna ngawangun gerakan tapak jala nu tumrapna kakarna. Sakumaha rancingasna oge teu burung we manehanana kapaksa kudu ngaku kana kahebatanana nu jadi lawan. Lantaran gerakan Ani teh memang bener-bener ngalumpuhkeun kana gerakan manehanana. Geus puguh leungeun katuhuna mah teu bisa digerakeun deui, digiwarkeun ku leungeun kenca Ani kabelah katuhu. Jadi posisi badan karena kapaksa nyangeyeng ngenca. Kukituna otomatis leungeun kencana jadi paeh sama sakali teu bisa digerakeun. Nu antukna manehna terus ngajengkeng lantaran leungeun katuhu Ani nyambrut dihanap ngasupkeun jurusna dina gerakan lanak nobros gunung warahan ti Bahrowi. Rubuh! Ani ngabarengan ku gorowokna. Tacan Ani. Karena tekung si ngagedebut lantaran manehna ngagentak ngajaul dina gerakan jeler kasaatan. Tak ieu teh warahan ti bapakna. Nya bener banel. Ani ngagentak nyusul tepus ku gerakan neumrag jagat. Badana ngalayang sahibas dada. Leungeun katuhuna ngangkang pikeun cadangan. Sedang leungeun buntungna nyuruntul rek mapeg sirah ngabarengan tuur katuhuna manco nyolocos ka hareup pikeun ngabeset dada lawan nu kitu-kitu bae mah moal nyage tahan yang hareupanana. Memang ieu teh mangrupa gerakan nu dianelkeun pisan ku Bahrowi dan memang kacida hebatna. Jabati sirah bakal bubuk teh dada oge piraku teu bejad lamun tumibahna kajalma ipis-ipis bae. Tapi ari karna mah beda deui. Eukeur mah manehanana teh beunang disebutkeun jajaka gemleng anu sugih ku pangarti beunghar ku pangabisa meunangna pangbaris elmu panemu teh lain bisa urang dua urang. Komo deui nu meunang guguru tibah jagur mah memang beunang disebutkeun elmu kabengalan kadugalan nu kacida jahatna. Katurug-turug deui manehna geus apal kana kahebatanana gerakan neumrag jagat teh. Nyaeta waktu ti heula teh manehna padungdung jeung Bahrowi. Kukituna sakilat manehna ngalalepkeun badana dina gerakan sero nyusup terus ngaborengkal ka tukangeun Ani nu badana masih keneh ngalayang. Tempo deui sabrut bae manehna ngasupkeun jurus gugur gunung. Nu teu ampun deui ngajeku kana bobokong Ani. Balukarna teu kira-kira hebatna. Ani nepi ka muih sababaraha puteran terus nyirorot ka handap. Tapi bener-bener Ani mata kaget nu jadi lawan. Dina ngagedebutna teh Ani tetep nangtung. Bari badana nyang hareup kanu jadi lawan. Lantaran manehanana ngagunakeun gerakan cak-cak murag warahan ti pamardaka. Buhe pikeun nyitar siah manepi ka sepak beungeutna barang mireunge Ani sasat kapalingan gerak nu jadi lawana. Tapi kata karasa manehna ngocek bari ngadeg-deg muru. Tapi barang sidik Ani teu naon-naon malah terus ngajega yang hareupan nu jadi lawan. Lain deui nyitar siah ngarasa bunga. Emong beungeutna marah mai, tapi ari panon beueus baseuh ku cimata. Tenang Itar, jamak sakieu mah. Ani ngagedean hate. Tapi ari panon mah tetap manco ka hareup. Saeutik oge teu pisan meleng nitenan gerak-gerik nu jadi musuhna. Lantaran ku manehna geus cukup dikanyahokeun
yen karena teh memang bener-bener mangrupa lawan nuka cida tangguh. Benar-benar hebat Andi. Karena telem-elem ngebrehkeun pamuji. Tapi masih kalah kumaha oge Andi kamu bisa jadi minantuna Pak Jantra. Nah, bari tetepnya kakak. Sakur nu araya di jero imah lain deui ngarasa kaget. Parang ngadarenge nu ribut-ribut di luar. Bahrowi, Ki Jantra sarta Wigena jlung jeleng laluncatan. Dituturkeun ku masing-masing anak buahna. Ari breh teh ka tempat nu keur padungdung. Lain deui ngarasa kaget. Lantaran teu samar deui saurang oge ka Ani. Ku harita keur ngabedega di sang hareupan ku karna pamingpin. Leuwih-leuwih Bahrowi da puguh geus ngahiji aya tauna. Jagaling. Nyamberkeun sorangan mangkeluk teh. Rek ngadon sasonoh kojor sia teh buntung. Serog Bahrowi maju. Jelas rek ngerpuk oge Wigena teu tinggalin ngabarengan ngan Ki Jantra nu teu pipilueun teh. Malah manehna make bangun anu ngarasa bingung sagala. Keur mah manehna geus ngarasa kahutangan budi ku Andi teh. Katurug-turug deui anakna aya di satukangeun Andi. Bangun nu keur nyalindungkeun diri tina gangguan nu rek ngagunasika. Da memang nya anakna teh rek digunasika ku karna tadi teh barang manehna daratang ka imahna karna teh jol-jol katarik bae ku Nyi Tarsia. Malah kontan harita keneh oge anakna teh dipenta ku karna Ari Ki Jantra rek mikeun kumaha da puguh sasatna kudu jadi kapala. Manehna teu bisa majar kumaha sanajan anakna gegebes oge ngebrehkeun lelewa nu teu suka. Ngaran-ngaran jadi jalma patalukan sagala-galana kudu kumambang kana pangersa. Waktu karna ngaganggu secara kurang ajar pisan. Kungsi Nyi Tarsia teh ngalawan. Tapi naon hartina? Eukeur mah pangawak awewe katurug-turug tingkat pangabisana tacan sakumaha luhurna. Nya antukna mah manehna teh teu bisa naon-naon deui ari lain ukur gegebes sarta jus-jis nyarekan. Ki Jantra ngan bati sedih komo pamajikan nama. Kita tadi oge nyegruk we di engona. Ayeuna sacara kabeneran pisan. Ani muncul ngayakeun bebela kanu jadi anakna. Nya ari pikeun Ki Jantra mah leuwih atoh bae nu aya. Lantaran eukeur mah memangna geus kanyahoan kumaha hubunganana antara Andi jeung nu jadi anakna. Katurug-turug Ani mah lain jajaka nu samodel jeung karna. Nu pikeun Ki Jantra mah geus gemleng kapercayaanana. Yen Nyi Tarsia teh lamun kapareng bisa kajodokeun jeung Ani, saeutikna bae mah tangtu anakna teh bakal pinangih jeung kasugemaan. Moal saperti kaayaan nu jadi indungna ayeuna. Kapan bisana campur gaul teh arang langka pisan. Lantaran pacabakan manehanana teu parok jeung batur. Kilirna ge geus teu puguh aturanana. Da mimindengna mah mewok bae dinu kolot jeung dinu nomer 2 pada urang Ciaro.
Tapi lamun segani ayeuna kabuktian temahi wawasena ngalawan karena nyaka paksa we meureun anakna teh kudu jadi korban. Leuheung-leuheung lamun tuluy dikawin. Kumaha lamun ngan sakadar dipake saulineun be bisa kumaha teuing hancur hatena. Anakna teh sasat digebruskeun kudu jadi bapana sorangan. Komo bari jeung mireungeuh tandangna Bahrowi jeung Wigena. Teu mustahil Ani teh lamun nepi ka ngalaman asor pada ngrepuk kulawan anu teu saeutik-eutik jumlahna. Nu geus puguh we anak buahna Bahrowi jeung Wigena aya kana opatanana. Ret Ki Jantra ka Ani malah semu-semu neuteub ebreh tandangna teu regrog. Rok panenyona bantrok jeung panon Nyi Tarsiah. Nyi Tarsiah kalah ka ngabalieur. Nu tumerapna ka Ki Jantra lain deui matak nyeredetna. Da geus kajudi tang tu anakna teh boga rasa diteung-teuinganan kudu jadi bapana. Teu beda tinu diparabkeun sina digadabah kahormatanana. Antukna Ki Jantra teh lain deui sabilna ras ka ditu ras ka dieu ngarasa bingung kudu kumaha nangtukeun sikepna. Komo lamun karna nitah ngrepuk di lain-lain ge manehna teh tangtu jadi bantrok jeung anak sorangan. Ayo Buntung, rek kumaha pikarepeun sia ayeuna heuy. Kadenge Wigena nyorowok. Memang manehna ngarasaneun teulik keneh lantaran ti heula teh pan kungsi diubrak abri ku Ani. Waktu manehna rek ngabegal ditutugan teh. Teu kudu loba carita Wigena. Sor, kabehanana geura maju. Taya bayana si Ani mah kudu ngejat. Komo nyang hareupan jejebolan mah. Bae ku kaula moal burung di tane. Pak Haji Ahmad. Atuh Bapak Ahmad Sutarmin. Saderek Gun Sukma Putra. Oge teh hilap Kang Eka. Bapak Endang Supriyatna di Cahaya Optikal teh di Lego Keringit. Teu burung di tane ku Ani mah teu nya. Ani memang hatena geus gilig sejak anjur-anjuran. Dipanasaran masing kudu ngalakonan jadi babatang oge. Asal dina ngabela bebeneran. Komo deui ieu mah memang aya karepna ka Bahrowi rek males pati. Alah, gede pisan gogog namang geluk je oi. Kaya siya Buntung. Urang surilam dah sungut nu sabardi bangus anjing je. Bahrowi ketakna ngahina pisan. Bubuhan boga tanggalan. Hus, teu hade ngrepuk. Ingkeun si Ani mah hancengan kaula. Hayo maju sia Buntung. Ari bener mah hayang jadi minantuna Pak Jantra. Maju sia. Cekarna bari malangkeun dua leungeun nitah malunur ka Bahrowi sarta ka Wigena nu harita geus tatandang rek makalangan. Saksian Pak Jantra. Nu unggul pasti bakal bisa ngamilik Nyi Tarsiah. Karena nyarita deui bari ngareret ka Ki Jantra gituna teh. Kang Andi, kumaha tuh Kang? Nyi Tarsiah ngalengis tukangeun manghariwangkeun sieun Ani ngalaman asor. Teu kedah bingung-bingung Itar. Pasrahkeun we kanu kawasa. Urang mah teu daya teu upaya. Upami Kang Andi asor. Teu naon-naon. Mana kita oge tos karsana Gusti Nu Agung. Kang Ani ridho pasrah pejah sajroning ngabelaan bebeneran. Ngabelaan Itar. Ani ngajawabna pasti. Ulah kalah ka babacaan Ani. Tarima anggur mayeuh tutungkusan ti ujung kulon. Yeah! Karena teu anta parah deui sret manehna nyabut deui bedogna.
sebrut baik narajang dinagrakan kolecer muih. Songo bedog nang ngubeng teu beda ti muih na bor. Gue tumerapna ka Ani lain deui ngaranyugna. Serepet Ani nyabut bedog nang ngejat ka tukang bari ngacewang nyita resiah. Lantaran kolecer muih teh es tuning kacida cepetna. Terus nyuruntul rek ngacak-ngacak dadana. Hahaha, montong ngejat Ani, lain petana lalaki gitu mah euy. Cekarna bari terus muihkeun bedogna kalawan tapi snaker. Ngalih kanu anggang Itar. Ani marentah ka nyita resiah. Bari panon mah teu leupas mitenan gerakan bedogna nu jadi lawan. Nuka tempona jadi mangpuluh-puluh congo bedog. Rada oge ngarasa seber, mireungeuh gerakan lawanan nu sakitu hebatna. Sedang manehna terus unur-unuran, tapi ari pikiranana mah terus muter. Kudu kumaha nyang hareupanana ieu gerakan lawan nu sakieu matak paurna. Ngadadak manehna ras inget kana gerakan pangalmui warahan ti Kisahudi. Tetalang kede ngagentak ngacorelat katukangeun karna bari nyabetkeun bedogna. Tapi bis bae manehna ngaranapan mamala nu moal boa matak niwaskeun kana jiwana. Lantaran kalawan teu disangka-sangkanaker. Karna sakilat Malik nuturkeun dina bantrokna dua bedog. Ani lain deui ngaranyugna. Lantaran bedogna jadi katarik ku hiji kakuatan nu teu bisa ditahan-tahan deui. Napi ka manehna meh ti jongklok. Lamun teu segancang-gancang ngalepotkeun bedogna. Sarta terus manehna ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Hah, ulah ngajat Ani. Hayo, katerukeun wawasan teh sia. Hayo. Cekarna deui. Ani teu nemalan. Bari terus mundur panona teu leupas tina gerakan bedog nu jadi lawan. Ngarasa bingung kudu kumaha ngalawananana. Jaba karuasna mah can leungit, meh-mehan dirina ngaranapan bobor karahayuan. Ras manehna inget kana sagala ilmuna nu geus katarima ti pamardaka. Brai pikiranana musir kana ulin madi nu memang ku manehna tacan digunakeun. Ku kituna teu anta parah deui. Seret manehna nyabut siku-sikuna pikeun nyoba-nyoba ngabendung gerakan bedog lawan. Ku gerakan capit hurang. Anu saterusna manehna rek ngagunakeun teungeulan kedet. Sugan we aya hasilna. Bareng jeung nyuruntulna bedog karna anu congona terus muih, sakilat Ani ngagunakeun siku-sikuna. Bari dibarengan ku tanaga simpenanana. Trak. Bedog karna bantrok jeung gerakan capit hurang. Sabot bedogna ngaheungeu lantaran ditahan ku siku-siku. Sakilat leungeun buntung ngaheat dina gerakan kedet. Memang hasilna teu kira-kira hebatna. Ari dek ngahancapi gelang ari cerete karena ngajaul ka tukang bari bedogna lesot. Ani teu terus cicingeun. Terus manehna nyusul tepus nyamerkeun leungeun buntungna kana gadokarna. Ari jrot ari goak bae karna ngowowong. Lantaran karasana teu beda tinu dibentur ku beusi. Galeong blak bae manehna nangkarak bengkang. Tapi ngaran-ngaran nu geus dieusi ku ilmu batu karang. Karna ngagentak hudang deui teu anta parah sebrut bae manehna narajang dina gerakan badak cihea. Ani ngarasa kaget. Lantaran lawana teh memang bener-bener kacida kuatna ngagentak manehna luncat kagigir.
bari ngaheatkeun deui leungeun buntungna rek ngahanca punuk. Oro kaya leungeun katuhu karna nu geus manco ngawangun cula badak. Sakilat dipakenaki sedang leungeun kencana nyuruntul dina gerakan cala dinoktrok. Ani ngagentak ngagilek nyerong bari ngababukeun leungeun katuhuna kana leungeun kenca karna nu rek nobroskeun dada. Tapi cula badak nu jadi lawan sangeusna bantrok jeung leungeun buntungna sama sakali teu katiten. Terus ngulawit ka handap nu satuluyna ngagadil kana iga burungna nu karasana ku Andi ngadadak seueul sarta iga karasana asa potong. Roboh Andi, Cekarna ngakorowok bari ngaheumatkeun teungeulan ujunganana kana sirah lawan nu kaayaan badana keur nyangeyeng. Bareng jeung ngajeritna nyitar siah anu mangpaurkeun kana kaayaanana Ani, atuh anu keur pada-pada narempokeun ting raranyug ngarasa kaget sarta kabeh-kabeh pada nyangka yen sakali ieu mah Ani deh nyawana moal bisa kapuluk deui. Dus teungeulan ujungan ditakis ku leungeun buntung. Ani nepi ka ngarempeyek tapak deku. Anu keur nyaraksian pada ngayek-yek ngarasa reuwas. Taneuh anu keur ditincakna karasana semu-semu euneur ngadadak aya lini lulubukan. Mireungeuh nu jadi lawan geus bisa nyalametkeun diri. Karna ngagentak ngaheumatkeun deui teungeulanana. Nu tumerapna ka Ani lain deui ngalenyapna. Pangaruhna nu cikeneh karandapan ge tacan leungit. Leungeun buntungna ngadadak karasana komper moal bisa tereh digunakeun deui. Mikir kadinya ngagentak manehna ngaragrageun maneh dina gerakan heula ngagalaprak. Langsung ngababadkeun dampal leungeun katuhuna kana bincuran lawan dina gerakan leled sama. Nu tumerapna kakarna kapaksa kudu ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun suku. Korejat Ani hudang deui bari nyamber bedogna nu ngagoler dina taneuh satungtung leungeun buntungna masih keneh karasa komper mah. Manehna kapaksa kudu ngagunakeun bedogna pikeun nyang hareupan lawan anu memang bener-bener tingkat pangabisana sarta daya tahana luar biasa hebatna. Hahaha, rek ngagunakeun cocolek telan Ani. Karena ngagak-gak ngeyehkeun. Ani teu ngajawab. Teu loba pamolah seak bae manehna narajang miheulaan. Lantaran pamikirna yang hareupan musuh nu model kieu mah saeutik oge teu meunang meleng. Eleh awas mata atawa kapalingan gerak pasti dirina bakal bobor karahayuan. Adik, kaula mah moal ngagunakeun siih. Karena ngoleabkeun badana dina gerakan pucuk awi katebak angin. Puguh we. Bedog Ani dengan ukur bisa huak hiuk nyamran tempat kosong. Ting kareplos teu ngadatangkeun hasil. Jaba jurus-jurus nu jadi lawana terus-terusan ngahujanan kana badana nu datangna estuning teu bisa dipaparah di mana jolna sarta teu bisa ditakis ku bedogna. Lantaran bedog musuhna terus kokoleaban matak lieur nu nempokinana. Tapi sanajan kitu, Ani nu memang ada tibu budak pantrang mun kudu bisa dielehkeun ku batur, manehna tetep tagen bari panona teu leupas nitenan lolongkrang kosong. Ngintip-ngintip kalemahan nu jadi lawana. Lila-lila mah kapanggih oge. Yen kuda-kudana mah karna teh tetep dina tempatna. Ukur ngageser sautak saeutik. Kukituna ngagentak Ani ngaragrageun badana dibarengan ku ngaheumbatkeun bedogna kana babajeg. Cius! Seseukeut bedogna ngahanca kana buah habitis.
karena ngajaul bari sukuna merengkel. Tapi lain deui Ani ngaranyugna. Lantaran tina bitis musuhna teh sakecelak oge taya getih anu kaluar. Sok asa mustahil lamun teu keuna lantaran karasa sarta kabuktian calana karena soeh tapak bedog. Nah memang teu teurak atawa kumaha ieu teh? Luput ku Ani teu bisa nangtukeun ngan anu tetela musuhna teh teu naon-naon. Iwati sukuna we merengkel sarta temong beungeutna mah muringis tanda keur nahan ka nyeri. Memang teu salah pangaruh ilmu batu karang anu geus dikawasa sapinu. Karena estuning teu cecel teu boncel ukur calana nawe nurangsak, tapi ari nyeri nama tetep we karasa. Sukuna nepi ka merengkel sarta nyanyautan nu lain dikieuna. Nu ngajadikeun nafsuna jadi beuki ngagugudug. Gerakan kolecer muihna nepi ka bisa digagalkeun ku nu jadi lawan. Ku kituna sabot Ani molohok keneh. Karena temiceun tempo sebrut wae macai. Sebrut wae narajang dina gerakan jurus si pecat nyawa. Pangwarah tinu jadi aki nyaeta Aki Mursid. Leungeun kencana ngangkang dikombinasikeun jeung teungeulan ujungan pikeun ngagebug puluk. Sedengkeun leungeun katuhuna geus manco ka hareup nu curug-curugna nyolocos rek nobros genggero. Ani barang ret mireungeuh gerakan nu jadi lawana ngagentak manehna, ngalalepkeun badana ngabarengan leungeun katuhuna diheatkeun ka luhur pikeun akis. Sedangkeun leungeun buntungna nu ayeuna geus sabiasa deui nyabrut dihandap pikeun ngahanca dada nu jadi lawan. Sarta maksudna mah rek terus ngajorelat kagigir, tapi leuir teuing. Memang leungeun lawan anu rek nobros genggerongna bisa ditakis, tapi leungeun kencana nu ngahiup dina teungeulan ujungan geus teu bisa disingkahan deui. Ngagejret keuna kana tak-takna bareng jeung eta leungeun buntung Ani oge ngajedag neumragul angen nu jadi lawan. Sedang leungeun katuhuna ngolebat ka handap ngajamret kulit beuteung karna dina gerakan cakar heulang. Nu balukarna teu kira-kira hebatna tumrap kaduanana mun karna nepi ka ngageblag nang karak bengkang saterusna ngajurung gunung bari gogolok-gokan ngutahkeun getih. Ani mah nepi ka ngarempeyek bari panonna ti burial buncelik sarua deui pada ngutahkeun getih hiru. Robah rogi katut wigena sarta anak buahna genapanana nyampeuk rek ngaraponan Ani nu harita geus teu walakaya. Orokaya Nyita Resiah nu tita tadi oge teu jauh ti Ani. Ngagentak manehna luncat nyamar bedog Ani. Saterusna ngajorelat ka hareupeun Ani. Ngajega bari malangkeun bedog hareupeun dada ngahadang nu rek ngaraponan. Tegableg gaerah Rajen teh wani kanu geus teu walakaya. Nyingkah wani ngaganggu buukna salandar. Getihna satetes. Awas ulah sambat kaniaya. Nyita Resiah tandangna pinuh ku pangancam. Atuh kapaksa Bahrowi katut wigena nya kitu deui nu sejena. Ngararego lain saber ku tandangna Nyita Resiah. Tapi nu diragangan teh Ki Jantra. Sabot keur kitu karena maksakeun rek hudang red ka Bahrowi ok manehna nyarita diselang ku Humarurung. Antep Pak Bahrowi, tong diganggu. Si Ani mah hancengan kaula. Antep bru deui wae karena teh ngagebru bari ngutahkeun deui getih. Atuh gancang diboro ku Ki Jantra. Anu saterusna dipayang dibawa ka jero imah. Bahrowi jeung wigena atuh terus wae naluturkeun rek ngaraponan Ani teh teu tulus. Kang Ani
Naon nu karaos Kang Andi? Tarsiah nyangkeh beheung Ani. Nyari tanah pegat-pegat bari Cipanona merebei ngarasa watir mireungeuh buah hate nepi ka kituna. Ani ngahargung brai panona beunta neuteup nuker nyangkeh. Itar. Pokna deui sorana les-lesan. Sumuhun Kang Andi. Naon anu karaos Kang Andi? Nyitar sia hatena beuki ngaleket teh. Namah-namah ngahlas mireungeuna. Sakujur badan asa remuk. Ani ngarenghap kacida seuseut. Sabot keur kitu kurunyung Ki Jantra nyampeurkeun nyusulan Nyitar Siah. Mimiti nama Nyitar Siah teh keukeuh mugen teu daekeun dibawa balik lantaran kacida melangeun anak ka Ani. Tapi akhir nama teu burung manehna init ongkoh deui bari satengah digusur ku Ki Jantra. Sajaroning leumpang teh Nyitar Siah teu petot ngalieukan ka tukang nempoan Ani. Bari panona juuh ku Cimata anu terus-terusan murubut. Ani atuh barang geus ngarasa rada jag-jag mah leos bae. Manehna init maksud narek balik ka Cipancar. Lempangna rumangyeung lantaran kanyeri dina badana tacan cager bener. Da kaum dangu sasarengan keneh sareng Mang Barna di Radio Lita FM dina acara ngadongeng. Carita nu nuju digarap ku Mang Barna teh Si Buntung Jago Tutugan. Atur nuhun Kang Eka Mitra anu ngarojong kana ieu acara dongeng. Lajeng hatur nuhun oge Kang Mitra kaum dangu anu salawasna marhatoskeun kana pidangan seni nangadongeng anu digarap ku Mang Barna ieu. Seueur pisan usulan-usulan kahoyong ti mitra kaum dangu anu didugikeun ka Mang Barna. Mang Barna teh ngadongeng teh kedah kitu, kedah kieu, kedah sapertos pendongeng si anu, kedah sapertos pendongeng si itu si eta, gitunya palawargi. Hatur nuhun ku koreksina, namun sakali deui ditandeskeun ku Mang Barna, upami Mang Barna kedah ngadongeng sapertos si itu, si eta, si ieu tangtos moal tiasa. Margi naon kamampuhan Mang Barna mung sakieukeuna. Mugi janten uning wae. Hatur nuhun kana perhatosanana nya. Mohon ulah ngalilieur anu ngadongeng mohon. Urang teraskeun mitra ayeuna urang caturkeun dina sejen waktu. Kade ieu ulah jol-jol kumaha Mang Barna cenah teh jol-jol ka dieu ieu teh teu puguh teu nyusun cenah kitu. Nah ku Mang Barna teh di langkungan kitu henteu. Mang Barna mah saujratna tina buku kitu nya. Tah saatosna tadi saha Ani Beneng sareng Karna teh tajligna teh ka dieu kana bagian ka-42 itu luyu sami gitu teu ditamihan ku Mang Barna teh nya henteu dikirangan gitu. Janten ieu urang carioskeun dina sejen waktu. Alah keur dijelaskeun wae nya mitra. Wah mohon sok gaparayun deui sadayana nepi ka peuragi. Mitra kaum dangu
ngan ka pamardaka saurang Ani nyaritakeun pangalamanana waktu manehna galungan jeung karna bari ku manehna diebrehkeun ka kagetna nyaeta dumeh musuhna teh kabuktian teu teurak ku pakarang. Mun manehna teu ngagem ilmu batu karang, pasti manehna teu ngabogaan susuk dina awakna. Tapi teu kudu bingung-bingung Ani. Sanajan bener kulitna teas teu bisa ditembus ku pagarang. Tapi ari panonna mah daya nu wedug. Adawana guratkeun heula bedog teh kana taneuh. Sanajan bener kulitna wedug, tapi asal muasalna mah tina taneuh manehna teh. Oge bedog teh bahan-bahanna nya tina taneuh keneh. Geura piragu teu camal tah kabadukanana teh. Pamardaka sangeusna ngadenge dongengna Ani manehna ngawawadianan sarta mere bong-bolongan. Tak gitu palawargi bilih menakan anu model kitu guratkeun heula tah bedog teh kana taneuh. Nya mohon da sok jumago nu kitu teh nu ngagaduhan nu kitu teh mohon rasa maneh aya tanggalan tong sieun-sieun guratkeun heula bedogna kana taneuh. Sip lah nya. Sumuhun kemah bade dicobi. Dicoba kumaha? Sumun bade dicobi ka manehanana. Naha leres sakumaha cariosan Aki tadi teh. Ulah ngahaja dicobakeun Ani. Agi mah mere bong-bolongan so teh bisi engke pareng bantrok deui. Kapan nu dimaksud gua Ani mah lain Ki Bahrowi saurang. Sumuhun Aki. Namung jaka teh kalebet komplotanana. Malah kapalana pisan. Sanajan gitu kurang hade Ani. Ngahurun suluhkeun kanu taya sanggut pautna. Komo mun jeung bari boga maksud rek mateni mah. Malah kahayang Aki mah Ani. Perkara rek males ka nyeri ka Bahrowi oge. Sabisa-bisa ulah nepi ka ditungtungan ku boga maksud. Make rek ngalak patina sagala. Har, naon margina Aki? Ari sababna mah Ani. Perkara maehan teh memang kaasup kana hiji dosa nupang gede-gedena. Sarua jeung megatkeun rahmat pangeran. Sanajan bener dilakukeunana ka jelema nu geus mateni ka bapa urang, lantaran urang mah taya hagna saeutik oge pikeun ngahukuman Ani. Jadi kedah kumaha atuh Aki? Mun bisa mah cukup we manehna sina sadar tina kasalahanana. Komo lamun bisa nepi ka babalik pikirna, manehna bisa nunda kana sagala pagawean maksiatna geus kahitung kacidahadena. Lantaran yeuh Ani, upamana teh mah bisa kalaksanakeun hidup males pati ka Ki Bahrowi, paling-paling ngan ukur bisa muaskeun hawa nafsu pribadi. Anu eta teh moal bisa leupas tina tanggung jawab hidup mangke di akhir. Lantaran hidup geus ngalakukeun hiji dosa nu kacida gedena, nu hese pisan bakalna meunang pangampura ti Gusti Nu Maha Kawasa. Maehan teh Ani, salah sahiji dosa nu panggede-gedena. Disebut salah sahiji so teh
beda aya deui dosa-dosa sejena nu sarua pada hese bakal menangna pangampura di pangeran lamun teu bener-bener nobatanana upamana bae musyrik ka Allah mapandekeun zatna pangeran kana salah sahiji barang anyar ieu teh mangrupa hiji kalakuan numpang nista-nistana sarua we jeung ngahinakeun zatna nu maha gawasa nginum arak ani nginum brandy ani mau gerang kemah zaman kadituna bakal loba pisan rupana anu bener-bener bisa ngajadikeun jalma-jalma deh nyatana naon gitu pinuh ku rupa-rupa perdosaan umpamana engke mah kahareup bakal aya nu disebut narkoba tuh miras kahareup jaga itu mah jaga cenah balawargi mun ieu mah waktu harita nya tacan aya narkoba harita mah gaya istilah miras teh aya zaman harita mah engke cenah jaga meureun zaman ayeuna nya balawargi ya gitu ieu ge dosa gede lantaran ku aya nama mabok teh dengekeun sia ieu nya anu sok marabok jelema jadi bohong kana sagala-gala ulah matak bisa nimulkeun hiji akibat bancang bakewuh pikeun kadang terman hirup kumuh dului jina kaharti meureun akibatna kumaha pirasaeunana mun pamajikan aya anu ngoromeo adawa kumaha pibalukareunana upama seg parentul orok-orok nu lahirna kadunya kalawan inung bapana teu katalian heula pergawinan goreng ga inung bapa ani ya oge dosa nu panggede-gedena lantaran ku ayana inung bapa nu jadi syariat urang nepi ka bisa gumelarga alam dunya mangrupa manusia geura kumaha pingaraneunana upama seug aya hiji jelema nu teu nyaah ka inung bapana komo upama seug bari jeung teu daek ngaku mah dumeh nu jadi inung bapa gaayaanana kacida malaratna aya geneh ani nyaeda ngadahar hartana budak yatim dengekeun ieu anu sok ngadahar hartana budak yatim dengekeun loba ieu oke mangrupa hiji dosa nu hese di hamburana lantaran sawajibna malah budak yatim teh kudu dipikanya dipika deudeuh dipika heman ngaran-ngaran nu geus teu ngabogaan gunung panangeuhan ka mana geus nyalindungkeun diri tina gebretna hujan atawa moreretna panas panon poe panutupnya eta nu ninggalkeun medan perang ieu oge mangrupa dosa nu panggede-gedena lantaran moal aya hiji manusia nu bang hina-hinana tibatan jelema nu mabur ti medan juang ngandung harti teu nyaah kalemah caina
kabangsana Gatut kana agamanya anu oge deh ngandung hardi sarwawe jengnya tujuan lemah China digadabah aku dengan itu ani Suan we naon-naon ieu nugas diterangkeun ku Aki bisa ngajadikeun padoman bikin hidup enggoning cumarita di alam bawenangan lantaran ari hirup teh ani loba pisan sesekelanana kurang-kurang na bisa ngamudina mah hanteu matak digebrus kana jurang dosa jeung doraka. Kumaha ani kaharti caritaan Aki deh. Kahartos Aki. Hatur nuhun sanes karapi wejang Aki ku abdi teh ditampi ku astakali. Disuhun dina mun-munan mugi-mugi bae abdi sing tiasa ngajalankeunana Aki. Mitra ani nemalanana lalaunana ker baku nama ngarasa kagagas ku kanyaahna pamardaka kamanehanan komo dina palebah nyaritakeun budak yatim memang karasa pisan ku dirina manehna teh lamun seug taya nu nyaah sarta miheman nu puguh maki sahudi katut bina boa-boa meureun baheula ge geus kumaha moal bisa nyaksian kumaha ngageburna panon poe sarta moncorongna bulan purnama. Mitra kaum dangu ngan menang 3 poe ani ayana di Tanggulun. Kaopat poena geus miang deui balik ka lemburna. Sadatangna ka imah terus bae manehna ningkrep maneh. Tara kaluar-luar bakuna mah ngarasa bingung nu lain di kieuna. Ari ras mikir papatahna pamardaka. Memang kaharti ngan oro kaya hate keukeuh we ngarasa teu tentrem. Lamun manehna tacan bisa males pati ka Bahrowi. Ras kanu jadi bapana oge ras kana leungeun buntungna cacad saumur-umur. Atuh ras deui kakarna. Hiji jajaka nu tetela ngabogaan wawasen nu sakitu hebatna. Manehna nepi ka meh-mehan bobor karahayuan neng nongna. Sager pohara mitra hanya kal kabujeng neng nong. Dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.